Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabekrebar YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carepon tina majalah Mangle tahun 1858 nomor 23. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna judulna Jajaka Hate jeung Sajak. Ieu yasana Tienes Jayaputra. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Lonceng bui geus kadenge ngalenong 11 kali. Tapi kuring can bisa sare keneh bae. Najan biasa nama pukul 8 oge geus nyangkere, panon mah memang geus hayang reup bae peureum, tapi hate tetep beunta. Atuh najan dipeureum-peureumkeun oge sarta bari guludag goledag. Puguh mah kalah ka kesel bae jeung rarasaan teh barareungyang. Angin gunung karasa ngusapan beungeut, malah lir ngababetot tungtung baju dina keur simpe kitu sarta rasa hate nu pada menta bagean. Sabenerna baralikna poe-poe nu geus kasorang. Poe-poe nu ngahudang rasa jeung pikiran saperti nu luluncatan gambaran jeung kawaas teh na pikiran kuring. Duh, hal ieu ngalahirkeun kawaas jeung kakelar ati nu papuket di mana kasenangan jeung kasedih hate silih sered silih sedap nu tungtung nama ngan saukur jadi cipanon nu merebay hate jadi kabawa angin. Nah atuh poe-poe anu geus kasorang make moal baralik deui atawa poe-poe nu bakal datang mawa madu jeung rupa-rupa kekembangan sing sarua seungit atawa ngan saukur rek ngagantung hate kuring. Loba oge nu ngupahan yen hal nu kaalaman teh nasib pingaraneunana. Kuring heran, nah jalma teh segemlengna ditangtukeun ku nasib ku milik. Sabenerna mah jalma nu nyaritakeun nasib teh ciciren jalma nu nembongkeun katololonana pribadi lantaran teu bisa kabur tina katunaanana. Rek dikamanakeun atuh pribadi urang, rek dikamanakeun atuh usaha teh lamun ngan saukur rek gumantung kana nasib. Kitu pikiran kuring mimitina mah. Malah raka oge kungsi nyombok kuring waktu kuring cerik balilihan handapeun rambutan sisi balong tukangeun imah. Maya geus ulah cerik teuing lebar temen ku Cisoca. Kapan Maya kungsi bebeja yen kasusah mah memang geus jadi sobat dalit, tapi cit panon mah mata kacida lebarna lamun dipiceunan teu pupuguh. Lain kitu Maya. Harita mah bororaah yang ngajawab, nu puguh mah hate kacida ngerikna ngadenge carita raka ngarekam carita kuring sababaraha bulan ka tukang. Nah atuh kasedih teh malulu bagian kuring. Cing pek nyarios sing atra Maya jungjunan omong raka ka kuring. Kuring teu gancang-gancang ngajawab, ngebetem bari sakapeung-kapeungeun ngadenge keneh eueuriheun balas cerik ti tadi kacida ngarakacakna hate kuring harita. Maya, nah bisa kira-kirana lamun raka hayang nyaho ayeuna. Kuring unggeuk lalaunan, cik atuh gerapok. Kuring cicing keneh bae saputangan sutra bodas geus baseuh balas dipake nyusutan cipanon anu kawas hujan datangna. Raka nu diukna gegereun kuring netep langit paul di setrip mega bodas ngembat-ngembat leungeunna nu katuhu nyabut jujukutan tuluy digegelan sarta tungtungna dialungkeun ka balong. Kuring teu werat tanggah lila-lila sabab panon raka mata kacidan nancebna na hate kuring lucu pisan bersih sarta nyebarkeun sinar nu pinuh ku kaweningan hate. Raka karasa sora kuring ngagatara. Aya naon Maya? Jawabna bari neuteup. Nah atuh kieu-kieu teuing nu tumiba ka diri abdi.
naon hartina hubungan nu geus dipelak sarta di dama-dama teh ari sarupa kieu mah. Naon hartina Raka? Kasedihan malulu Raka. Nah mana kieu teuing. Nasib urang batan sakieu maya, nasib urang. Nasib Raka, nasib. Anjeun percaya keneh kana nasib. Kapan aya nu nyarita yen nasib teh bohong? Lain Raka, lain. Nu kieu mah lain nasib. Pangna kieu teh lantaran kulawarga nu kacida ngukuhan teuing adat. Maya, urang kudu ngarti sakur nu kumelik mawa kadar, mawa bagja sorangan-sorangan, mawa milik nu geus dikodratkeun ti ajali. Najan urang usaha nepi ka dug hulu pet nyawa ceuk babasaanana, lamun teu dibarengan ku milik atawa nasib teh tang tulapur. Nya kitu deui lamun boga nasib teu dibarengan ku usaha, pasti nihil bae. Kulantaran kitu, sing ingat yen nasib jeung usaha teh kudu pabedang-bedang, pakuat-kuat. Tah urang ayeuna keur eueuh nasib hade, najan urang usaha satakra kabak oge kurang ngahasilkeunana teh. Lantaran urang aya jurang nu kacidalung kawingna. Adat geus kacida kuasana, misah urang nu geus sakieu raketna. Maya oge tang tu ngarti yen adat teh dijieunna teh ku jelema anu maksudna mah pikeun ngarukunkeun kaumna. Baheulana mah ngan saukur kabiasaan, tapi lila-lila kulantaran geus turun-tumurun tug nepi ka kiwari nya di ngaranan adat. Ari adat teh lamun dipageuhan kalah mohet, lamun disapirakeun hancur paburantak. Najan kitu maya, najan adat geus kawilang hancur, komo lamun wekal keneh antara urang aya jurang nu leuwih gurawes, urang beda agama jeung suku. Eta nu nguatkeun pikeun kulawarga nepi ka teu bisa nyaluyuan karep urang duaan. Maya kudu sadar Raka teh lain urang dieu, jauh ti tanah Sunda Bali teh. Maya Bali tanah maneh asal muasal Raka. Agama Raka beda jeung agama nu dianut ku Maya jeung keluarga Maya. Hindu jeung Islam kacida bedana Maya. Kabiasaan, suku jeung agama anu ngaberatkeun kana manah sakabeh kulawarga Maya. Antara urang aya laut anu teu kasorang, aya jurang nu kacipta anu kacida gurawesna. Tapi naha ari kulawarga nu sanes tiasa ngahiji, nasibna keur hade Maya. Tapi bisa jadi oge kabiasaan jeung rupa-rupa nu ngaberatkeun ka urang kumaranehna teu dipalire. Malulu kasedih hasilna hubungan urang teh Raka. Ceuk kuring bari mengpeunan banget ku saputangan nu geus baseuh sarta kuring kakara ngarti naon nu disebut nasib. Dina waktu kieu, dina waktu ujian batin, sabenerna urang kudu nembongkeun kaluhungan budi urang, sabar jeung salawasna sadar kacida diperlukeunana. Tembongkeun kaluhungan budi teh Maya, tembongkeun ka sakuliah jagat yen Maya boga jiwa nu berbudi, boga jiwa nu luhung. Sing ingat Maya, taya hasilna tina kasedih, taya hasilna nu puguh mah ngan saukur cipanon jeung hate asa disebitan. Taya deui Raka kacida nya-nyana dina carita nu bieu. Panon kuring geus beureum jeung barintitna teu promana. Lantaran ngan eta-etana nu bisa nempikeun maksud Maya. Ngan ku jalan wakal hate nu teu beunang dipisah deui, urang bisa ngahontal nu dipikahayang. Maya, sebenarnya urang bisa ngahiji nepi ka ngabangun rumah tangga. Kumaha kuring kaget ngadengar caritana kitu. Tapi Raka ceuk kuring satuluyna, salaresna mah Raka tiasa maksa kapun bapa sareng pun biang. Raka oge ngarti lebah dinya mah. Tapi Raka teu berat ari kudu jeung papaksa mah. Lantaran urang kudu ingat lamun sarupa kitu sarua bae hartina jeung ngaruntagkeun manahna, sarua bae jeung ngarebut hak milikna. Maya teh milik ibu sareng mama, heug ku Raka rek direbut kalawan paksa. Duh, kacida sedihna
kacida sedihna. Maya hartina sarua bae jeung ngalakukeun hianat Raka teh. Hianat. Maya kumaha kira-kirana lamun urang ngahiji kalawan make agama masing-masing. Tegasna Raka make agama Hindu serta Maya oge make agama Islam. Agama masing-masing walon kuring bari mikir. Raka unggek sababaraha kali bari teu ngomong sakemek kuring ulang. Teu tiasa teu bisa Raka anu tangtu bakal eueuh kasaluyuan antara urang jeung deui kumaha nasib barudak engkena nah rek biluk kana Hindu atawa rek samiuk jeung emakna. Ancur Raka lamun urang kapaksa mere dua agama ka barudak. Teu bisa malah urang moal bisa ngahiji ku jalan sarupa kitu. Urang kudu karunya ka barudak kumaha kajadianana lamun barudak nyahoeun yen antara urang indung bapana geus eueuh kasaluyuan. Kumaha? Raka teu ngajawab panonna nu mencarkeun kaweningan sanubari netep mega ipis ngembat-ngembat luhureun sirah. Raka tetep bae di tanah Sunda nya, entong angkat ka Bali deui, entong mulih deui. Raka supaya urang tetep bisa panggih. Ku papanggih oge tangtu hate rasa sugema. Sugema. Maya, sugema teu bisa. Rek sugema kumaha lamun hate teu weleh asa direrab. Hiji-hijina jalan anu bisa kaitung nyalametkeun ngan balik Maya heung didungakeun ku Raka. Muga-muga Maya sing meunang kanugrahaan. Cipanon anu mimitina geus eureun ayeuna jadi teu kaampeuh datangna hate tambah ngarakacak. Duh, nah atuh mana kieu-kieu teuing milik diri. Poe-poe anu kasorang karasana beuki nyekek beuki ngagerihan. Nah bakal kieu salawasna nutung niba ka diri kuring moal menyak deui. Duh kasedih jeung kapeurih papukatna hate. Silih sered silih desak. Duh disemet harita kuring teu panggih deui jeung Raka. Pamuda Bali nu panonna mencarkeun cahya kaweningan hate. Geus 3 taun nepi ka kiwari teh nu tinggal ngan barang pangeling-elingna. Kacida sedihna hate kuring. Waktu manehna pamit rek balik. Maya ngan ieu-ieuna nu bisa dibikeun ku Raka. Kumaha kira-kirana Maya bisa nampak? Manehna nyodorkeun hiji barang nu dibungkus ku kertas bulaong ora. Duh warna kamemut. Harita keneh ku kuring dibuka da pamentana kitu. Nah ari breh teh. Duh hate kuring meni ngalenyap hiji kongkorong anu kacida alusna. Raka cuk kuring ngageter. Naon Maya tembalna bari nyekel tak-tak kuring. Iya teh kuring teh bisa nuluykeun carita. Keur Maya geura urang pakenya. Kongkorong emas nu keur dicekel ku kuring dibikeun ka manehna. Tuluy manehna makekeun kongkorong teana beuheung kuring. Surup kacida Maya omongna bari neuteup ka kuring. Anggo salamina nya Maya. Itung-itung pangeling-eling ti Raka. Pepeuriheun nu sae teu aya. Panon kuring nu geus surem ku Cipanon neuteup manehna samasa kali kuring teu nyaho yen Raka bakal mulang harita. Naon pangeling-eling ti Maya nya? Naon pangeling-eling ti Maya nya Raka? Teu kudu Maya, teu kudu. Tapi kedah aya pangeling-eling atuh ti Maya oge. Ari sarupa kitu mah. Eta bae Maya. Eta bae rambut Maya cabut salambar. Omongna bari nunjuk kana sirah kuring. Teu talangke deui kuring nyabut buuk salambar, buuk hideung panjang ngalempai tur semunu ombak-ombakan. Ku Raka buuk kuring teh ditampanan sarta tuluy diambung. Duh, kemurnian hate nu luhung. Maya bari celengok dicium deui buuk kuring teh. Nepi ka dieu kuring babarengan jeung Kaka teh kongkorong pamerena ngagantung kenehna beuheung kuring serta moal bisa pukah deui bakal tetap ngagantungna beuheung kuring. Angin gunung karasa ngusapan beungeut kuring malah lir nu narik-narik beuheung baju. Poe isu kuring rek ngarayakeun
ulang tahun. Kacidah sedihna lantaran dina poe ulang tahun nu ayeuna Raka eueuh gigireun kuring, padahal dina tahun-tahun tukang salawasna Raka aya sarta manis pisan manehna ngomong. Maya geus nambahan satahun deui nya. Moga-moga poe-poe nu bakal kasorang tambah-tambah manis tumiba na diri Maya. Tapi tahun ieu hanjakal pisan. Tungtungna blok kuring nyeuh kana meja tulis kuring bari inghak-inghakan. Duh Raka anjeun tetep aya na hate kuring. Ti berang tadi basa kuring keur ngala rambutan kuring nampa surat ti Raka nu eusina hiji sajak itung-itung hadiah ulang tahun kuring isukan. Natayap bulan bari ngusapan daun hate cahyana mawa harewos nu ngaitna sanubari. Cinta lain daerah lalana nu suci mawa kanugrahan disalenggorkeun pasti ngeri jadina sabab cinta tihangna hirup nu ngandung harti joang jeung pertahanan. Ti mimiti poe isuk umur kuring nambahan satahun. Nah, kira-kirana bakal datang poe-poe nu mawa kanugrahan atawangan saukur poe-poe nu ngarangket hate. Duh, kuring teu nyaho sama sakali, tapi nu nyata jajaka jeung sajakna muhit montelna tungtung jantung. Tamat cenah pamirsa, Sumedang Maret 1858. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.